Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Abdi Safira Nur Anisa ti kelas 11 MIPA hiji. Abdi gugah tabuh 5 enjing. Teras abdi salat subuh. Saat pas salat subuh, kuring ngadamel teh handap kanggo bapak. Saatos mandi, kuring teraskeun masak endog kanggo abdi sareng keluarga. Omlet tos siap. Tuangan parantos siap, abdi teraskeun sasarap. Abdi nyisih piring. Saatos nyisih piring, abdi rapih sareng ngabersihkeun ranjang. Upami ranjang sareng kamar rapi, kadang abdi diajar sareng ngapalkeun materi anu kuring parantos diringkeskeun. Diajar, abdi sering nonton film atawa vlog dina YouTube. Sakitu kagiatan sadidinten